Sampurasun dulur baraya sahabat dimanapun adanya, kembali lagi di channel lokalitas dalam segmen ngawangkong ini nama itunya, ditemani dengan rekan saya nih Kang Deden Jagat Farahyangan. Mantap bisa Sampurasun. Kampes Pokoknya pantengin terus ya. mang kieu Ruas satu kali naon ujung-ujung depak. kieu mangnya ayeuna teh kanan ke usum naon piausnya mah aya istilah naon PPKM naon si salah di dieu teh PPKM PPKM tah ayeuna mah kan lobana dulu jadi batur jadi duluarnya ku zaman ayeuna mah kararitu mah halus atuh. nah halus lebah manana Halus atuh. cik halus lebah manana Dulur jadi batur halus, jadi teu keung hirup teh. dulur jadi batur Heeh. teu halus dulur jadi batur Halus. Dulur jadi batur halus. Amin teu keung hirup teh. Ti iraha ayana dulur teh lawan katana dulur. Dulur teh salah. Dulur teh lawan katana batur. Batur teh lawan katana dulur. Ti iraha. ti ayeuna Sok. udah enakan kieunya lamun batur jadi dulur mah alus mah. Tapi lamun dulur jadi batur Halus. Pan sok aya istilah. Anteureun aing hayang ka Pacilingan keung. Eueuh naon? batur. Batur teh berarti naon? Kan eta mah maksud urang mah kieu mah. Nya cek urang ge pertanyaanna ti iraha. Dulur teh lawan katana tina batur. Da urang teh kabeh ge sauyunan, saudara. Matak aya kecap dulur atau anu disebut batur hirup. Kahartin teu? Batur hirup saha? Loba batur. Emang manusia bisa hirup sorangan? Moal. Ti akang kumelar ka alam dunia lahir teh sorangan teu? Duaan. Tiluan, ting limaan. Duaan jeung Teu kan? teu. Artinya butuh naon? Butuh batur. Terus ti iraha ayana batur teh jeung lawan katana dulur. Henteu, ayeuna jadi aya dogma siga kieu, si itu mah batur. Bodo amat rek hirup rek pae ge. Aya ka dulur meunang peduli, aya ka batur teu meunang, aya istilah eta nya. Sedangkeun aya oge istilah lain nu disebut batur hirup. Pan urang teh butuh batur. Meh naon? Meh teu keung. Terus naon bedana ajeun yang itu? Itu mah awewe urang mah lalaki. Bedana naon? Eta mah secara lahiriah. Bedana naon? Bedana. Usik malik sarua, lapar, dahar, tunu, sare. Berarti sarua. Naon nu ngabedakeun? Ngaran. Bentuk meureunnya. Bentuk. Tadi dituna ge sarua atuh. Di mana? Di alam itu ge. Di mana? Ih, tinggali perjalanan manusia sama melahir ke alam dunia. Herang, Lumenggang, Bumulung, Arupa, Usik, Malik, Kolot, Mora, Medal, Nunggal, lahir juga si lain pan perjalanan mah sarua. Nu herang ujug-ujug misalkan kolot sarua. Tapi aya mang nu lahir 7 bulan eta kumaha? Geus kodrat. Sia teh tong nyalahkeun keagunganna Allah, tah Allah teh nunjukkeun keagunganna lewat makhlukna. Berarti atuh teh sampurna. Sampurna. Kabeh jelema ge sampurna. Panon jeung paningalina, eta jeung pangucapna, ceuli jeung nengena. Nya. Kitu aya teu beres-beres ya yang ngalinting kumaha. Nya eta mang da we di dieu teh sabenerna mah lain eta nu pada intina mah nya dari eta mah kan loba kitu mang pilih laeun ngan ieu mah ku zaman ayeuna. Ningali jelema teh geus asa eueuh kitu mang. Nya ieu kebalik deui. Kumaha? Asa eueuhna teh lain eueuh jelemana. Eueuh babantuna kitu jeung sarua pada manusia teh. Teuh. Jelema jeung naon? Manusia. Kan Jelema ge jelema, ieu mah beda. Bahasana ge jelema jeung manusia. Tapi ngarujuna ka mana? Kan makhluk yang sama, tapi nah bahasana beda. Beda. Sok ai jelema naon? Ai manusia naon? Heeh. Lieur. Nya. Aing oge lieur. Itu jadi ngeluar sajarah mah kudu ecek bahasa. Tinggal heula pahami heula. Ulah disakompet naon tong disekat-sekat antara ajeun jeung si itu.
si itu mah non muslim, si itu mah muslim misalkan, si itu mah beda suku jeung bangsana. Dari urang teh cicing teh jeung lahir teh di mana? Tanah dunia tanah air konsepnya. air. Berarti di mana bumi dipijak di sana langit di jungjung kabutuhanna sarua. Rek nu beunghar rek tu sangsara. Nu penting mah lapar dahar tuluy sare sarua. Nah nu ngabedakeun maneh jeung anjeun meureun tinu masalah finansial. Pangkat mah. Da anggar urang mah bisa disarwakeun jeung haji atuh mah sok Bisa. Ari haji MDL tinu naon? oh di cokot nu sarua nama mun kadinya mah Mangkana cek urang oge entong mengsekat-sekat diri sendiri dengan orang lain saruakeun kabeh rata papadana ulah nepikeun ka dibeda-beda segala atuh bener teh teuing atuh urang bisa naon bisa sagala mah bohong asli ya na punten akang bisa nah, hajat hah hayang ieu misalkeun kapacilingan bisa tuh bisa coba ayeuna ayeuna mah teu hayang ongkona bisa da itu geus kumaha bisa wewes asa beuki lieur iya bisa wewes teu teu ayeuna mah coba wewes ayeuna teu aya tapi bisa teu amin itu lama gitu dawanya nya ayeuna teh urang teh kudu majukeun di dirina sok stimulus da papada manusia teh boga nu rasa teh tong dibeda-beda tong disekat-sekat bat dulur teh cenah jadi batu naon batur jadi dulur jadi batu halus jadi halusnya menikah halus sok lamun misalkan teh dibaturan mah mang urang ieu mah carita ieu hayang kacai puting-puting batur keur ngrokosotkeun calana di pacilingan ngaheujun bleger teh aya kunti jugreuh satena alhamdulillah Gusti aya batur atuh da dibaturan kitu mah atuh adi kitu mah da KBG keur pacaklik ayeuna teh matak yang bikin stimulus atuh meme urang teh papada ngarti ka papadana urang hayang ditulungan ku batur iya asok nulungan batur kodo nya gitu matak mah salahkeun mah diri sorangan tong nyalakeun batur benar jadi istilahnya memang enak ramai nya ningali dina sosial media bahwa ku ayana virus ku ayana sagala lahnya wabah ieu gitu nya pamarentahna cenah kitu kieu nah kitu di pikiran ku urang aya heueuna aya salahna nya sok ena heueuna udah memang itu ku pamarentah disekat-sekat teh nya anu usaha ripuh ayeuna komo deui meureunnan leuheung ajang model bangsa pangkatan anu gawe di negara mah da boga gajinya ya kan tinggal nu bubur maripu tah ayeuna eta cek urang henteu heueuh deui mah kitu mata kurang teh sidiknya meureunna pamarentah teh kitu teh tong disalahkeun we nya ka rakyatna sisi alusna mah tapi sisi burukna da meureun urang teh lamun teh kitu moal ieu teh ngoreh teh malah ngarih mah tapi kan urang diparinkeun akal meureun tateangan jalan keluarna da bener teh rupa-rupa cek pemerintah bener cek urang mah belum tentu bener kon kitu sarua cek urang bener cek pemerintah ge kan tentu bener mangkana cari jalan lain anu sarua pan urang teh diparinkeun akal ulah ukur bisa nyalahkeun hungkul introspeksi dirina oge penting akalan we kitu kumaha carana gitu mata sebenarnya lamun posisi kieu mah kan kok enak teh nya ye hese ekonomi mah bisa teu urang nyobaan kan cai hujan gitu sisi jalan bisa anjir biar aku teuing cobaan heula moal ih hampuranya mahal mah ci hujan jeung kola-kola mahal kola-kola ih lamun halodo aya jelema omeh ku kola-kola bener bet bisa murah eta kan dibungkusan ku kamurahan ayeuna jarau geuning mang atuh aing nangan ieu teh di sumur digali tah lu dicok modar atuh aing kieu bebatur jadi urang tetep berpositif thinking kabehanana ge meureun ngarujuna mah hayang kana maju tapi ulah nepikeun ka sebuah sistem itu ngarusak persatuan urang eueuh we kabinekaan teh jadi bineka tunggal ika tadina
jadi bineka tunggal tunggal sanes abi nu nyareus ieu tah tewak tenan naon ditewak ya da teu salah tapi da dibui mah di Paraban mending dibui kitu bin tuh bercanda nya artosna urang kan di parinan akal nya tetep oge merendah urang tong nyalahkeun we pemerintah tong nyalahkeun diri sorangan da heueuh rancu euy bener cek pemerintah canta tuh cek urang benernya nya mataknya urang mah wayahna we gitu lebih berpikir keras tapi mang enak teh kerame vaksin teh nya aya orang lemur gitu mah teh nyaho gitu vaksin teh naon ngan sapal urang mah vaksin teh hayam mang hayam negeri itu divaksin hayam negeri mah nya saya apal urang geus ka lockdown maneh deui hayam negeri mah beda jeung hayam kampung berarti geus ka konsep tiba heula nya teuing mah heureuina gitu heureuina kan teu apal urang mah vaksin teh naon ngan sapal urang vaksin teh jang hayam negeri tapi hayam lemur mah pantara divaksin tapi bedanya beda nah aya teh vaksin kumaha mah apakah sarua juga hayam negeri apa kumaha sok kitu teh ieu tah teu ngarti kan teu apal orang lemur da eueuh ka urang mah tah ieu coba gara ulin teh ka laut petak cai laut teh vaksin rasana eta mah pangsi atuh nya matakna kieu balik deui mangga wae eta mah nya rek pemikiran araranjeun sewang-sewang bade divaksinnya mangga bade henteu nya ulah katanya mending ulah da mah bobogoh jang vaksin atuh jang sapopoe ge bingung gitu orang bahas kitulah nanti ieu mah lain ngabahas gitu kan orang teu apa di lembur mah da eueuh vaksin baheula gitu nyambareun ayeuna mah kudu ai baheula mah da cek si emak lamun maneh vaksin coba dikeroku bawang beureum cenah eta teh gejala sales mah eta teh lain kolera anu bageut teh busung eta mah busung baru butuh akan aya kolera penyakit wae sia teh nya reuneuh oge barebet tapi lain kolera mah kolera mencret ati kudu diomongkeun mencret mah lain kolera ieu mah anjir ulin teh ka Borma aing teh di endorse Singapura ka ieu ka non supermarket nya mah kali mah kan ka ditu omat kudu naon di calana omat lur pohon teh di calana ya rata teu naon daerah mah teu dosa pikeun urang ieu pada jelema tong naon sih nya tong terlalu ribet lah menyikapi ieu tetap nu kudu dipacu mah nya eta iman dan imun cek Abah Ed oge pakar kujang eta kesepuhan primados jeung imun imun dan imin ai imin boboga imin mah eta bobogaan saha bobogaan ilai dadu kami mah Joni kagak bae megordon eta teh mata kayak istilah lama mah kela teh ngomong teh sangalengit naon nya kembali lagi kepada eta cek urang ge dulur jadi batur teh alus sabab konteksna da heueuh tira hanya dulur teh lawan katana batur sedangkan aya istilah batur hirup berarti lamun dulur jadi batur alus henteu keung berarti duanana alusnya konsep kasaudaraan tong disekat-sekat tong dipisahkeun ayeuna teh urang teh geus disebut nama krisis akhlak euy bener tuh krisis kebersamaan bener sewang-sewang we karena aya konsep eta teh dulur jeung batur ka batur mah bae teu paduli kadulur we kadulurna tuh boh beas raskin teh kadulur eta si keher jadi tidak merata jadi karena naon karena diseratakeun bahwa dulur teh lawan katana batur padahal hirup teh bisa sorangan nya matak aya istilah batur hirup teh eta lamun urang mikir kadinya oh batur teh saha teman hidup urang berenang urang besok diturungan ku batur mimiti lahir wae urang diturungan ku batur teu sorangan pernah teu nganuhunkeun henteu eta kolot urang sok ngomong hatur nuhun nah karena aya bahasa ngahaturkeun tuluy nganuhunkeun ngahaturkeun heula mikeun nya heula nya bener ijab makanya ih eta dahsyatna kolot urang keur ngaiekeun kebersamaan ka tatanganna ka sasamana ka makhlukna ka alamna komo di Agustina gitu mata tong disekat-sekat antara dulur jeung batur sarua saudara gitu
bako mah moal penglindingkeun yeuh teu hayang urang mah bako mah geus pare ngudud atuh ngudud ngurut henteu kumaha kahirupan teh ayeuna nya kieu we ngariung jeung nu burung alhamdulillahirabbil alamin nah alhamdulillah dong ih burung ban ngapung lain burung eta maksudna mah burung kumaha kala ngariung jeung burung jeung aing sing ayeuna ka aing sia lain kita Sok itu gariung patut. manuk oh tukang manuk halus manuk teh lambang negara orang kan manuk manuk nu kumaha Manuk da Garuda. eta ieu mah juga nu lambang nagara mana sih nu burungnya halus geuning burung dijieun lambang negara burung lain eta ai burung nu kumaha heueuh amun burung eta mah manuk cek bahasa ai Indonesia burung terus burung cek Sunda naon manuk lain mah ini kumaha teuing da pokona mah teuing da sok hese euy si eta mah siga nu burung tingali heula sifat ai burung kumaha sifatna manehna bisa bertengger dimanapun bisa usaha hashtag dimanapun bener tuh berarti nu burung teh alus belum tentu nya artina kita pahami heula sifatnya dari segi bahasa anu leutik ih eta siga nu burung nah tinggal di karakteristik burung kumaha bisa bertengger dimanapun tapi burung di urang eta mah kan nah, ngomong-ngomong gak bakal jadi tong ngajak ngobrol atuh sia teh yeuh ngabako teh aya senina bakona diratakeun heula tuluy digiling-giling itu aya filosofina tanyakeun ka pakar bako caha tong nanya ka aing teh nyaho kitu emang urang teh teh mata teu bisa ngomong teh ka hiji keurieut nya mikiran ieu aya teu bisa ngomong Maksud- WA maksud kuring teh lain kitu nya sok kumaha enak teh ngabandungan nya loba berita gitu bawaranya bawa dina sosial media ayeuna teh keur genting kudu ngalockdown maneh nge-PPKM maneh dan lain sebagainya tah kami teh sebenarnya mah ieu mah karesahan urang we pribadi sok gitu mah. kedalkeun atuh Kudu kumaha gitu mang da supaya dulur jadi batur batur jadi dulur geningan HD eta teh nya ku HD aya hikmahna meureun pangna pamarentah ngalakukeun penyekatan di mana wae teh nya hikmahna meureunan urang teh ngameh peduli ka sasama karasa apa urang wae ayeuna cek paribahasana keur menghirupi diri sendiri ge hese bener teu baheula keur urang sugema meureun batur urang anu teu boga gawe atawa istilahna dalam kaayaan sangsara ku urang teh ditulungan teh kieu rasana bener artinya meureun urang kudu bisa berpikir ka dinya karena urang diparingkeun akal jangan jalan lainna berarti istilah nama salah jeung bener nama balik deui ka diri sewang-sewang bener mah loba rupana bener eceuk raden kieu kuduna bener eceuk pemerintah kieu kuduna bener eceuk agama kieu kuduna kadang sok beda-beda mudag bener mah diadu nya mah mun intina mah kene wing mah lakukan we kahadean meureun kitu nya nya kapabadan urang mah kudu saling menebar kasih sayang taina meureun urang geus kerasanya urang wae nu tadina sugema ngeunah gemah riba sagalana kitu pada keur teu disekat-sekatnya neangan duit babari gitu nya ayeuna dihesekeun nya karasa karipungna meureun dulur urang nu kamari-kamari teh kieu kumaha da urang teh dibalikeun ieu posisina aing wae kieu ripuna mau batur meureun bener hikmahna urang bisa ngarasakeun joroan peujit batur mata kaya istilah jam sia teh kudu bisa nyabak tulang tongong tina beuteug urang teh mikir karena nyabak biasa nama ke leungeun gitu kan nyabak teh ku leungeun lain di dinya ge dituliskeunna nyabak tulang tongong tina beuteug lain ku leungeun kunaon kurasa ku rasa mah nepi meureun nya kolot nepikeun ka dinya jauh euy Jauh, kadinya mah lain ranah urang mah ranah teh anu geus rek teh anak tong disebutkeun teh di enos teu nanaon atuh teh anak ranah ranah jadi intina mamangnya entos we sakitu lah da kami ka dieu teh geuningan ngabako henteu ngan hayang nanyakeun we cager jeung henteuna geuning sehat alhamdulillah sehat masih kana diparingan rezeki anu gitulah pokoknya sama teman-teman sadayana intina orang dalam kondisi pandemi ieu sadayana ge kan ripuh nya tapi jangan pernah melepaskan persaudaraan karena kita ini saudara di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung gitu jadi tong ngalepaskeun kemanusiaan urang ya pokoknya mah teman-teman sadayana didoakeun ku baraya-baraya di lokalitas sankan nanjeur tilu kebahagiaan luar di mana we ayana cing
oge pamugi ieu panyawa teh geura-geura di uderkeun dihancurkeun dimusnahkeun ku Nu Maha Kawasa. Siga bihara-bihari deui nya mah gitu. Pokona mah tetep pantengin terus lokalitasnya, like, comment, jeung share. Sampurasun. Cag rampes.